ngarasa capek Kangjeng Nabi Adam teh munajat deui ka Gusti capek munajat deui ka Gusti capek munajat deui ka Gusti eueuh embusan ti Gusti seakan-akan ancaman ti Gusti tetapi sababaraha kali jol malaikat Jibril alaihis salam malaikat Jibril gengan sakada nuduhkeun arahna doang Adam lamun hayang kapanggih mata ka dieu arahna alhamdulillah mantak urang ge lamun eukeur kapahung di jalan tengah jalan teh nyaho arah eta ge nungguan malaikat Jibril munajat urang ila ruhi ila hadrati Jibril alaihi salam lantaran urang mah teu senyawa jeung malaikat Jibril kenu datangna kuntilanak cak Jibril ngageroan aing pantes bae sia teu parantes ya mah beuki jengkol bau aing geus sia teu daekeun malaikat balamun sungut urang bau teu daekeun beteng urang bau teu daekeun datangnya nama lamun beteng urang teh dieusi-eusian sungut urang teh diamankeun tina babauan tanpa dihadiahan deui malaikat daratang ka urang komo urang loba maca Quran terus urang maca shalawat zikir malaikat daratang tapi lamun urang dahar bae nginum bae ngopi bae jeung sajabana komo nu bau-bau malaikat teu betaheun malaikat mentak urang lamun kapahung tengah jalan engke urang hadiah ka malaikat Jibril na teu datang tetep bae urang hayang aya jalanna cek saha ieu mah makola Abu Nawas cek Abu Nawas cekel bae eta kanjut gedean mana lamun gedean nu katu-katu lamun gedean nu keca-keca geus pokona yakinkeun eta eta lamun lalaki lamun awewe sarua bae coba awewe ge rada di tabeuhan nu mana anu rada tereng-terengan siapa segala ka awewe segala coba sintrek gedean mana awewe ge eta jeung harusan nu mana emang harus wallahu a'lam bishawab. Nah, berangkatlah Kangjeng Nabi Adam termasuk Siti Hawa. Alhamdulillah berkat kegigihan Kangjeng Nabi Adam alaihis salam Siti Hawa gerindu ka Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam gerindu tur diperintah ku Gusti Allah amproklah Kangjeng Nabi Adam jeung Ibu Hawa di padang Arfah. Masya Allah nu mentak arpah teh kenal waduh Kangjeng Nabi Adam Hawa Siti Hawa Adam Romi Masya Allah meureun waas jasa di sorga ka bumi terus kapan silih tangkeplah Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa. Nu manta kuari teh dijadikeun satu perjalanan ibadah haji. Ibadah haji teh ku Gusti Allah ditahukut di padang Arfah mengenang baheula bunda tercinta jeung ayahanda tercinta pertemuan di padang Arafah kuari ge kabeh alam dunia nu ti mana-mana mancanagara kabeh aya di padang Arafah. Masya Allah malah lamun teu dirobah mah ku pemerintah Arab dina taun ieu teh hukumna Jumat menangna 2,5 wallahu alam ke di ditu tapi tanda-tanda nama geus aya di antara tanda geus aya loba mukimin anu dikaluarkeun nu dipenjara ge kuari geus dikaluarkeun ieu salah satu tanda bahwa bakal dijadikeun sigana. Sabenerna mah dina hadis Muslim dina hadis Bukhari ali haji mah ieu adalah hajul akbar lain poe Jumat ge ku sadumeh Kangjeng Nabi wukufna poe Jumat maka dijadikeun haji akbar padahal mah seluruh haji akbar bae ngan kulantaran Kangjeng Nabi baheulana wukuf di padang Arfah na poe Jumat jadi nu poe Jumat dianggap akbar malah ieu engke gaji naik 7 kali lipat.
segala rupa naik ke di Saudi Arabia mun gaji naik bala-bala ge nu biasa sareal 7 real. Waduh mahal jadi iya Haji Akbar geus pake kaca pangan we sadunya jadi Haji Akbar tahun ieu untung sekali nu berangkat tahun ieu mun teu dirobah mun dijadikeun ku Saudi Arabia ku raja ieu wukufna poe Jumat. Masya Allah. Kanjeng Nabi Adam teh geus kapanggih jeung Ibu Hawa. Tidinya terus Kanjeng Nabi Adam teh neruskeun lalakon perintah-perintah ti Gusti Allah. Cek Gusti Allah walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Allah alam bimaradi walakum lingata tetep kearanjen kabeh manusia anak Adam fil ardi di bumi mustaqarrun nggon tetep yakni di dunia teh di bumi teh ieu nggon tetep wa mataun jeung banda-banda jeung kesenangan-kesenangan silakeun sesenangan datang ka iraha ilahin tepikeun ka wates waktu nu ditangtukeun ku Gusti Allah. Geus urang kabehan teh janji Allah kabeh bakal ngabogaan tempat tetepna lahir di mana cicing di mana bakal datang ka waktuna iraha geus ditangtukeun ku Gusti Allah. Urang lahir di mana imah-imah jeung saha tatanggaan jeung saha cicing jeung saha tatanggaan jeung saha datang ka waktuna urang sabaraha tahun umur teh geus aya ti dituna horenganan cek Gusti Allah walakum fil ardi tetep kaaranjeun kabeh wahai Adam Hawa berikut anak cucu anjeun mustaqarrun aya enggon tetep padumukan di bumi marane aya anu di benua Asia nu di benua Amerika nu di benua Australia Eropa di jero benua Asia teh aya nu Asia Timur Asia Barat Asia Pasifik dan lain sebagainya urang kuari aya nu di belahan ASEAN kebenaran urang teh nanangga jeung Malaysia di Indonesia na kebenaran urang mah di Bantenna kebenaran macem-macem urang teh ieu ngan ieu mayoritas Tangerang aya nu di Serang Pandeglang Rangkas Betung segala rupa ka ditu tidinya teh anu di Tangerang nage anu di Cepatan anu di Kampung Melayu Teluk Naga Cikupa kabeh aya nu terindah Kecamatan Pasar Kemis mantep jasa tidinya padumukan masing-masing teh di Pasar Kemis ge aya anu di Kawaron anu di Etek anu di Kendal Masya Allah anu di kampung anu pangjore-jorena kampung-kampung pondok nu di Picung jeung sajabana jore ongkoh pondok tapi teu bisa ngaji pondok terus nu digelam nu digembor kabeh horenganan geus aya dina Al-Qur'an walakum fil ardi mustaqar silahkeun wa mataun jeung banda-banda ente karesepna naon di dinya barang dahareun inuman ge sarua bae naon karesepna kitu keneh pakean naon kasenengna wa mata anu resep somai anu resep bala-bala anu batagor anu resep baso mie jeung sajabana silakeun matang make pakaian ge anu tina uol nu kandal tina sepe nu kandal aya anu tina pamatek tek-tek jeung sajabana aya anu tina hero anu sipon jeung sajabana ieu urusan pakaian kitu keneh urusan sandang jeung panganna macem-macem ieu geus ditangtukeun ku Gusti Allah walakum fil ardi mustaqarrun wa mata datang ka ira ilahin datang ka wates waktu nu ditangtukeun ku Gusti Allah Zaid mah waktuna teh ngan seukur 20 tahun Umar mah 30 tahun Dadap mah 40 tahun Waruk mah 50 tahun Zaid Umar Bakar mah datang ka umur 70 tahun ieu mah Ki Khalid mah melencat saurang datang ka umur 150 tahun ilahi waktu nu geus ditangtukeun teu bisa mundur teu bisa maju hin datang ka geus ditangtukeun waktu-waktuna huapan-huapan anu bakal datang ka sungut urang geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz
inuman anu bakal datang ka bibir urang ka jero beteng boh kopi boh susu boh es jeung sajabana geus aya tulisanana moal ngaleuwihan jeung moal ngurangan kitu keneh pamajikan urang anu bakal boga hiji daya datang ka paeh nu bakal boga dua nu bakal boga tilu salin ganti datang ka unggal pengkolan aya anak geus aya mereka nanti ditu datang ka iraha ieu mustaqarrun wa mata'un ilahin datang ka wates waktu nu ditangtukeun ku Gusti Allah yakni ajal maut numantak cik Gusti Allah fiha tahyaun wa fiha tamutun wa minha tukhrajun gola saur Gusti Allah fiha di muka bumi tahyauna anjeun harirup datang ka wates waktu anu ditangtukeun ku aing di mana aya hirup aya kahirupan diatur ku Gusti Allah geus dicaritakeun tulisanana di Lauhil Mahfuz aya nu kahirupanana teh di bidang pemerintahan ngelola masyarakat jeung nagara politik ngaranna gede bohong politik mah lamun teu ngabohong mah atuh moal boga duit nya mah jadi hasil jerih payah politik mah eta adalah gedebul gede bohong aya nu kahirupan teh ti perekonomian perizinan kunyana terus bae izin pabrik anu datang ke pabrik minuman ge terus bae diizin jangkepan di akhirat teh bakal ditanya Zaid kunaon maneh atuh nginum bir abdi nu bantak nginum bir pan aya di warung deket imah abdi saha nu boga warungna Haji Arif kasih Haji Arif sial Haji Arif kunaon maneh atuh dagang ieu dagang naon gara minuman lantaran loba nu mengkonsum sunat tapi tina mah deuk ngonsum ti abdi mah dagang teh nyadiakeun urang Korea urang Thailand urang Jepang urang Amerika bule dan lain sebagainya ai kabelah dituna mah nu meulina saha bae bu ambalaya kunaon atuh maneh bisa dagang dirinya kok make izin dagang bebas-bebasan pan eta mah dilarang emang lurahan aya mana lurahna panggil lurahna lurahna engke dipanggil kunaon maneh teu peduli di dinya teh kapan aya nu dagang minuman nya nyahoeun urusan polsek ge polisi nyahoeun datang ka mabes ge nyahoeun panggil polisi ti mimiti kapolsek kapolres polda terus dipanggil kabeh ieu mapan geus aya surat izin ti DPR pusat bahwa kami mengizinkan menjual barang haram untuk kebutuhan orang-orang bule di dinya teh saha aya nu ngizinkeunana kami musyawarah jeung setan rajim presiden selantaran si eta atuh cicing bae panggil kabehan nah tinggal kiai dipanggil kiai kan ngabeten nggak tuh aya nu dikaluarkeun meureun urutan Adam nyaho henteu kiai di dinya aya warung bahwa di dinya jual minuman nyaho Gusti kok atuh ieu cicing bae abdi kurang kumaha unggal maulidan unggal rajaban unggal pangajian ngajek-jerek bae abdi nyaritakeun eta teh barang haram kena kadengieun lain ku masyarakat bae kena kadengieun ku cili lurah ku cili camat ku cili bupati pan nyana anu boga kewenangan mah abdi mangan sakadar abdi pernah ngomong pernah saha saksina Haji Mamun panggil Haji Mamun ngabesan kiai bakal katanya itu tah didinya lah bakal aya persidangan anu dahsyat luar biasa di jero kahirupan teh Gusti cak kiai teh datang ka ngabudah-budah abdi ngomong sabenerna mah araroplok jeung gararoblog kabeh Gusti ngan abdi doang nu upload teu goblok mah sieun nyawanan cak malaikat kurang kumaha abdi ngomong
Jadi geus ngomong baik kadenge ku balerea lain baik ku aparat rakyat ngadenge kabeh polisi ge jajahoeun atuh kahayang abdi mah hayang bareres badi nagara mantak naon dicabut surat izina ulah aya pabrik tah lamun geus kos kitu kakarak mantep cabut surat izina ulah aya pabrik minuman ieu mah di Cangkareng pabrik minuman sakitu ngujugirna di Bandung pabrik minuman luar biasa di luar nama Fanta di luar nama Sprite orang di jero nama segala vodka segala John segala macam-macam dan lain sebagainya cak batur atuh aing memuji lain naon lain tah ieu malah mun dicabut mah Gusti tah abdi teh sebagai usulan ka Gusti ieu mah tuh yang abdi mah da cabut kun teu dicabutna maka eta rorol jeung garoblog mangga nyangakeun sadaya-daya tamah nah iyalah maksiat berkolektif keseluruhan ti mimiti RT datang ka luhur nu boga kewenangan kemudian henteu ngagunakeun kewenanganna kiai mangan sakadar ngomong doang geus cukup kiai mah unggal panggung mimbar ngomong haram kalau bisa mohon cabut cukup sakitu sebab teu boga kewenangan nu bakal dikerebekeun di neraka mah etalah ti mimiti RT datang ka presiden. Iya ulah main-main Masya Allah kumacana kiai lamun RT na haji teu haji teu naon pokona mah haji na mardud neraka Masya Allah iyalah urang lamun urang nyaritakeun kos kitu eungap engke di akhirat ku hari mangeunah bae polisi datang ka pabrik sogok dewan asup ka pabrik sogok dan lain sebagainya kebutuhan sogok kerjasama lah di ditu. Nah di akhirat sih ya hayang geura kiamat baeng hayang geura neuleuh emang kiai cenah bakal salamet aing mah salamet ka cenah kok kumaha teh boh sok mah tuh lain aing bae ieu nu ngararaji ge salamet kabeh ulamin amin jasa ge DPR pan bisa aing geus sakadar ngabejaan doang ieu keur carita fiha tahyaun di jero bumi maneh hirup ketika carita hirup aya kahirupan bergelut di bidang perpolitikan pengizinan aya kekuasaan dan lain sebagainya diantep ngantepna ieulah awas di jero kahirupan aya nu bidang perekonomian awas lantaran geus diatur ku Gusti Allah mulai muamalah jual beli pinjam meminjam dan lain sebagainya ieu nu riba ieu nu henteu sing hade geus diatur ku agama sing hade deposito eta riba urang neunden di bank kemudian aya bungana eta riba urang kredit ala nu kuari eta adalah riba geus dibejakeun ente deuk terus bae awas bergelut di jero kahirupan fiha tahyauna maneh di jero bumi harirup aya kahirupan sing hade geus diatur ku Gusti Allah berbagai kahirupan nu tani sing hade tanina anu bisnis sing hade bisnisna nu di politik sing hade politikna anu dina budaya sing hade perbudayaanana geus diancam ku Gusti Allah hirup sia hade aya aturan aing wa fiha tamutuna di bumi maneh bakal kojot pae sia datang ka waktuna sia hirup ongkang-ongkang ku hari jadi DPR utar atur dan lain sebagainya maneh hirup jadi pemerintah utar atur dan lain sebagainya aya nu teu dibejakeun ka rakyat disumput salindungkeun perdah maneh teh jadi penggede ngomong nama dari rakyat untuk rakyat kembali ke rakyat ai podol sero iya siapa sia presiden mana nu teu paeh raja mana nu teu paeh menteri mana teu modar gubernur mana nu teu kojot bupati mana komo bupati bae paeh komo RT mah koit Nabi Rasul ngalih wali ngalih ulama pupus jawara modar bahasana sing ades ya si ades ya ulah waduh jawara maot wah sopan amat ka jawara pinara kaun maot modar dengekeun ku ceuli sia jawara mah mon aing mah toser doang sia nu neruskeun
wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di muka bumi lah maneh bakal dikaluarkeun engke dihudangkeun ku Gusti Allah. Masya Allah. Ialah Adam jeung anak kutu maneh. Walakum fil ardi mustaqarrun. Aya tempat tinggal padumukan. Wa mata'un jeung berbagai kesenangan untuk menunjang hirup maneh. Sebab di dunia tahiyauna maneh hari hirup datang ka wates waktu anu ditangtukeun. Wa fiha di dunia tamutuna paraeh maneh kuburanana. Aya anu di kuburan biasa, aya di pakuburan luar biasa, aya anu di jero beuteung lauk, aya anu jero beuteung buaya, aya anu macan gajah jeung sajabana, aya anu ku tsunami, aya anu ku angin dan lain sebagainya. Wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Engke bakal dikaluarkeun deui, dihudangkeun deui engke ti kubur. Setelah tiupan kedua malaikat Israfil, hudang. Setelah hudang urang kabehan gigibrik nu make sahelai-helai acan wakila ialah boeh nuku urang waktu dipake maot diwujudkeun deui ku Gusti Allah. Kabeh marake putih-putih. Ieu wa minha tukhrajun. Ti bumi lah ti taneuh lah dikaluarkeun deui maneh bil ba'si. Dihudangkeun deui engke deuk dikamanakeun. Deuk dikamahsarkeun digiring. Deuk dinaon? Deuk dihisab, dipasangkeun mizan. Timbangan nu sabelahna timbangan 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi mun dipuateun ka timbangan eta masih keneh hayangeun keneh. Eta sabelah nu sabelah deui kitu keneh nu endek ditimbangna sagede si Juned. Leutik bakal diwujudkeun engke amal-amal urang. Lamun bagus berat nu belah katuhu, mun jore berat belah kenca. Ieulah nu bakal terjadi engke. Ulah lalawora urang kuari hirup teh ngan sakadar nungguan waktu hungkul, ngaler ngidul ngetan ngulon. Nu mantak urang masaki alhamdulillah. Di saat hirup pikukna kehidupan manusia nu fluktuatif kuari urang masih keneh sempat ngadengikeun ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim dengan harapan supaya terketuklah hati urang nganyahokeun sabenerna Allah teh sebagai pangeran, nganyahokeun hukum-hukum Allah. Ketika hukum dimodif dibungkus supaya urang sadar geuning tah hukum lelalaga. Ieu nu asli mah ialah kesadaran urang mangeranan ka Gusti Allah, kesadaran hukum-hukum ti Gusti Allah, kesadaran Al-Qur'an kitab samawi. Nuku urang kuari sabaraha persen si ieu dilakukeunana, nuku urang kuari sabaraha persen si kurang diamalkeunana, urang sadar sasadar-sadarna. Batur mah poe Minggu teh nu ka puncak, batur mah nu ka Bandung, batur mah anu ka Bali, batur mah anu ka Amerika, batur mah nu arulin lantaran boga duit. Ieu mah ku lantaran teu boga duit ngaji. Nu mantak bagusan nu teu boga duit nu sabenerna mah. Ja ieu ge mun boga duit mah wallahu a'lam. Nuhun urang dibere henteu boga. Mudah-mudahan dibere teu boga duit terus. Didoakeun teu boga duit embung. Boga duit pan kancolah. Urang ge sadar ieu teu boga duit teh daek ngaji pan. Urang sabarang sadar ku teu boga duit aing daek ngaji mun boga duit bacaan puguh ieu, tapi ketika urang ngadoa mudah-mudahan teu boga duit embung. Emang hese manusia mah. Nah ieulah Al-Qur'an geus ngajelaskeun dengan gamblang horenganan ti baheulana kos kitu. Kasimpulanana